Yang barudak, selamat pagi anak-anak. Pembelajaran bahasa Sunda hari ini kita lihat buku paket halaman 26. 26 yaitu ngalarapkeun kecap kana kalimah ya. Ngagunakeun kata dalam kalimat. Nah, di sini ada kata waluya ya. Waluya itu sehat. Lihat anak kecil badannya gemuk, sehat walafiat ya. Ceriah lagi. Nah, itu bahasa Indonesia, tapi kita pakai bahasa Sunda. Budak teh manilintuh kitu jeung sehat deui ya. Budak teh manilintuh jeung sehat deui nya. Nah, tak kalimatna. Nomor 2, iatna hati-hati. Ari ngagendong budak teh kudu hati-hati nya. Ari ngagendong budak leutik mah kudu hati-hati supaya henteu kacengklak ya. Ari ngagendong budak mah kudu hati-hati supaya henteu kacengklak. Terus lanjut nomor 3, riweuh, sibuk ya, sibuk. Ibu Rama keur sibuk. Ibu Rama keur sibuk nguruskeun akte kelahiran. Bisa. Ibu Rama keur sibuk. Ibu jeung bapa nuju riweuh, nuju nguruskeun surat-surat. Salat. Tahu salat kan, sembahyang. Kalimahna abdi tacan salat asar. Abdi tacan salat asar di masjid. Ya, abdi tacan salat asar di masjid. Nomor 5, pati mati. Ngadenge kita tangga yen Pak Agus teh tos pati dinten kamari. Ngadenge Pak Agus teh tos pati dinten kamari ya. Ucap, kalau kita ucap itu perkataan. Sagala ucapan tangtu anu hade. Sagala ucapan tangtu anu hade kabatur mah. Ucapan tangtu nu hade kabatur mah ya. Nah eta ayeuna aya deui tah mere tanggapan kana eusi pupu pucung tanggapanana. Nah, nomor ieu gambar ieu. Abdi mah hate teh sok ngaraos tentrem nu bingah upami ku mama diusap teh. Margi hal ieu ngagambarkeun yen mama mika nyaah tur mika dedeh ka abdi nya. Eta contoh nu dihandap. Tingali deui tah contona tanggapanana naon teh. Abdi mah reueuh lamun di nasehatan ku mamah teh nya. Abdi mah reueus lamun di nasehatan ku mamah teh kulantaran mamah mah jalmina bageul nya. Terus tanggapanana tah ya, ada anak yang sedang main ayunan sama kakaknya atau sama ibunya boleh, tapi di sini ibu ya, tuh bajunya sama ya. Pun biang nuju ngayun-ngayun abdi. Pun biang nuju ngayun-ngayun abdi di hareupeun imah mani reueus ya, mani senang ya. Nomor ini tanggapanana tah nuju disuapan. Abdi mah resep lamun disuapan ku mamah teh, da mamah mah jalmine talaten ya, talaten. Nah, terus ka dieu deui tah tanggapanana tah ya. Ieu tah tanggapanana. Abdi mah seneng pisan lamun digegendong ku mamah teh. Abdi mah resep pisan lamun digegendong ku mamah teh, mani hate teh mani asa tentrem. Nah, kahandap deui. Nah, mamah unggal sore sok naon? Sok ngajar baca. Mama setiap hari mama suka mengajar saya baca. Unggal sore mama sering ngajar maca ya. Nah, sampai di dieu hidup tinggal tulis di buku paket ya. Bapak sudah menjelaskan. Selamat belajar ya nak. Semoga cepat pintar. Karena apa? Bahasa Sunda harus banyak membaca dan membuat tanggapan-tanggapan. Bapak tunggu nanti japrinya. Amin.